Nah, geus abah ngalasul di kebon aing kita saha eta. Pak. Eta tita saha dituaran kitu? Kita urang. Lain tita urang pan itu kebon urang, Bah. Hah? Kebon urang abah keur naon eta suluh? Oh, ai suluh keur naon atuh kalau suluh keur naon Urang suluh di dia pan ieu mah kebon urang. Astaga Wayahna we. Entong ieu mah teu meunang diala. Kembain ka galedege make dituaran kieu. Astagfirullahaladzim mereka ulah-ulah tinggi Ulah. ampun Gusti nu agung Ulah. aku segede kieu mah nih Kembain tong dibawaan entong. Nari itu atuh iya menika menit-menit teh sagana naonan teh mani banget suluh wae di gunung oge batur ya di kantor nu ngalas suluh aprak-aprakan meundang teh Oh, di nu gunung pan ieu mah di nu uing. Bebeja heula mun ngalas suluh gus ngalas suluh gitu ka ditu di kebon maneh. Bareng ku uingnya diizinkan aya teu bebeja heula mah eueuh izin entong. Kembali suluh mah kajian di kaburuk tong diala. Entong kajian di kaburuk teh tong diala. Gitu Pak Moal mau dibikeun moal. Mana lu kos tau bau wae jeung urang teh aku set banget banget teh. Mana banget teh ngalas suluh wae. Tong dituaran. Teh banget teh Tong dituaran tong. Naon teh nu asa hogag jelema teh. Sampurkeun kan bisi parasea. Ulah teuing si Agus ngalas suluh kieu sepatu wae mah ampun Jamaah wayahna we nu itu ge ulah dibawa. Nah, mah kalau geus babanangan urang sakit mah ulah dibawa. Kumaha? Naon teh? Naon? Ieu teh si Abah Heeh. ngalas suluh Heeh. di tempat urang. Ya teh tempat nu ente. Heeh, teu bebeja heula. Ente ku isi melak teh nu kieu. Emang ieu ge teu dipelaku urang. Da jadina dina tanah urang. Teh tanaman liar gitu kan Heeh. tanaman. Heeh. Tah kulantaran ieu ulah dipaseakeun nya. Heeh. Tah hiji meureun ieu teh garung di santana si Abah meureun teu weuh ngurus tanah teh meureun nya. Heeh, Si Abah bener. meureun ieu tah kumaha aturanan ayeuna. Da garung ge tempat urang wayahna we. Tong diala sebelum kembali ni kaburuk oge. Tah tapi hampurannya da mah kudu matang kadu kadi aya RT mah nya. Heeh. Kade kudu bener, kade kudu bener nya. Tah ayeuna kieu cuk urang mah. Lamun ieu suluh hayang ulah aya nu ngalaku batur, cina caang-caangan gitu. Wayahna we ai suluh mah ulah diala geus. Tah ayeuna kieu. Ulah dibawa we Coba wayahna. kumaha coba sok pertahankeun Ayeuna kira-kira teu beunang dibenerkeun ku RT nya. Hah? Ku Abah suluh ulah dibawa, ku ieu ulah dibawa. Ku sorangan suluh. Ayeuna bebenangan abah kuno dibawa mah dibawanya. Ku RT diamankeun. Ai kitu cara nama ku Abah ulah dibawa ku ieu dibawa sama mah bener. Dibawa ku ieu. Lain balik ya dolanan Kebon urang pada banget teh. Di urang suluh mah dibawa ku mana mata suluh nama. Dibawa ku urang suluh nama tuh. Daripada dipaseakeun suluh kieu ge kuat ampun dipaseakeun. Paling ku hayang para ruas ka RT, hayo hayang para sea sia pagawean teh ngapoe. Cicing bener atuh sia teh jadi masyarakat teh coba rudat RT mah sia teh kadenge ku batur mah RT ente si anu mah disalahkeun RT teh. Man pasea wae pagawean tuh jadi goreng RT teh batak cimbal aleun coba hirup teh. Sia teh teu bener ka bina-bina teuing. Mata kogi abis. Lain matak-matakna bah wayahna. Kieu patut wae mah nikah jadi masalah. Geus diseretiman ge tong diala. Sabodo teh nya sabodo teh Lumayan aing menang suluh dengan para sea we aing teh geus era euy ku batur teh RT-an si anu mangan pagawean teu meunang bangsa riweuh teu meunang itu ieu riweuh nyedakna teh ke RT teh geus era sia teh nu kabina teuing cing balalikir da karolot atuh sia teh kabina-bina teh suluh tuh suluh geus dibawa ku RT aing balik geus Kebon aing diaralaan suluhna. Kembali garung oge da kebon-kebon urang, suluh-suluh nu urang keun wah ni usil. ya ada Agus ya aing tadi teu bebenangan suluh tuh dibawa ku RT saeutik oge aing geus beunang sakit oge aing mantau geus Kembali ku RT mah aing mah daripada ku Abah mah. Dek kana dibawa ku RT jeung ku Abah